Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Para ibu, para bapak, ikhwatu iman, undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiasa bermuajahah dina dinten Senin terakhir dina sasi Januari atanapi malam terakhir dina sasih Januari margi ningali kaping maenjing kaping 3 hiji kaping 8 lebet salapan Rajab. Palawargi sadayana ai tos Rajab teh tos caket kana mohon sanes Rajaban saum ya, sakat karena saum Pak. Bala wargi sadaya urang jelaskeun hanca hadis ke-12 tina Kitabul Jami bab targhib fi makarimil akhlaq. Bab targhib motivasi dorongan pi makarimil akhlak kagungan akhlak anu sae. Dina agama urang mah sistem teh sae Pak. Itu palawargi sadayana lamun pinarakaeun tarhib ancaman supaya nya jauhan. Upami pisurgaeun namina targhib dorongan. Di satu sisi didorong sakuat-kuatna supaya abus ka surga, dina saat anu sami palawargisna diancam supaya ngajauhan pinara itu Pak. Jadi hebat, nalika urang jauh tina pinarakaeun berarti deukeut kana pisurgaeun. Nalika urang palawargi sadayana ngadeuketan pisurgaeun dina saat nu sami berarti ngajauhan pinarakaeun. Jadi luar biasa Pak. Makanya lamun urang rajin ka masjid, salat berjamaah, ikut kajian, berusaha tiap saat ngisi ku amal-amal nu soleh, nah urang teh keur ngadeukeutkeun diri ka surga. Dina saat nu sami urang teh keur ngajauhan diri tina neraka. Tapi lamun jalma ngalakonan maksiat, tukang tarok, tukang mabok, tukang sanes Pak, tukang maling karedok, itu maka eta jalma keur ngadeuketan neraka. Sekaligus dina waktu nu sarua keur ngajauhkeun dirina ti surga. Itu Pak. Makana palawargi sadayana hirup mah kedah ihris ala mayan fa'u. Kedah semangat rakus kana nu manfaat. Kana pisur gaeun. Di ihris teh rakus pisurgaeun.
Itu pala wargi senap pisurgaeun supaya ngadeukeutkeun urang ka surga. Dina saat nu sarua urang keur ngajauhan neraka. Nah Bapak Ibu sadayana, hadis ke-12 ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anjeunna cumarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasad sadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawado'a ahadukum lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Akhrajahu Muslimun. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, mana qasad sadaqatun min mal, ma tidak, nakosot berkurang. Apa yang berkurang? Sodakotun sodakot, min malin dari harta. Jadi sodakoh tidak akan mengurangi harta. Wama dan tidaklah, zadallahu Allah menambah, abdan pada seorang hamba, bi apwin hamba itu punya sifat pemaaf, illa izzan kecuali hamba itu jadi mulia. Izzah mulia. Bu ijah, ai ijah mah kujim, ieu mah izzah. Beda Pak. Aziz gagah. Kalau ajuja mu'jizat lemah. Makanya kalau aziz itu gagah, upami aziz loyo. Gitu. Mu'jizat. Makanya Quran sebut mim ain jim zai. Itu mu'jizat. Jadi Quran itu melemahkan. Setiap nabi diberikan mukjizat untuk melemahkan musuh-musuh yang menolak, tidak percaya gitu. Wah, sehingga Nabi Musa tongkat menjadi ular. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Itu namanya mukjizat. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya abadi. Bukan hanya di zaman Nabi, tapi sampai akhir hayat. Makanya nanti banyak orang yang masuk Islam dengan Quran. Utamanya orang-orang yang berilmu. Mereka baru menemukan dengan penelitiannya, dianggap hebat pas baca Quran 1400 tahun yang lalu sudah ada. Gitu. Makanya kalau hatinya bersih masuk Islam. Gitu. Para dokter baru menemukan tulang manusia itu jumlahnya 360. Nabi 1400 tahun yang lalu di hadis riwayat Imam Muslim sudah menyatakan tulang manusia teh segitu. Gitu. Ya, padahal mereka bangga gitu dengan kepenemuan yang dianggap ilmiah. Nabi itu namanya mukjizat. Jangan belagu jadi orang pintar. Gitu. Ini Quran, ini sabda Nabi. Makanya kalau Anda nggak beriman bahaya. Gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh engkau Quran sudah lebih dulu, sabda Nabi sudah lebih dulu. Tinggal sekarang sami'na wa ta'na gitu Pak. Itu namanya mukjizat Pak. Nah, dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang bi'afwin, punya sifat pemaaf, illa izza. Pemaaf itu kecuali menambah kemuliaan. Wa ma tawado'a ahadukum, dan tidaklah seseorang tawadu. Tawadu Pak, sanes tara mawaduit. Tawadu.
Tawadu teh ada yang menyebut dari ardu, Pak. Ardu teh tanah. Jadi tawadu orang yang merendahkan, seperti rendahnya tanah. Tapi lillah, tawadunya karena Allah. Illa kecuali rafa'ahullahu ta'ala, Allah akan mengangkat derajatnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat syarah penjelasan hadis ini dalam kitab Subulus Salam, pensyarah hadis ini namanya As-San'ani, itu menggambarkan di penjelasan akhir wabil hadisi hausun, hadis ini dorongan alas sodakoti, supaya kita jadi rajin sodakoh, walal afwi, kita juga jadi pribadi pemaaf, walat tawadu'i, kita juga punya sifat tawadu. Jadi hadis ini dorongan supaya jadi dermawan, jangan kikir, supaya jadi pemaaf. Kalau sodakoh berarti ada uangnya, kalau pemaaf berarti berarti aya nu pikase belen. Da moal disebut pemaaf ari teh aya masalah mah, Pak. Iya, ya. Seperti orang yang harus meredam marah, kudu aya piam, itu aya piambakeun mah. Gitu. Demikian. Wa alat tawadu'i, dan harus rendah hati. Berarti punya kesempatan untuk tinggi hati, tapi kita memilih jalan rendah hati. Dekat dengan pejabat bisa jadi jalan takabur, Pak. Dekat dengan orang kaya, pangbeunghana di Ciamis, eta mah deukeut. Sok babarengan eta teh pakana hatena teh teh. Wah, bangga. Tapi kita memilih jalan tawadu. Gitu. Gitu, Pak. Tuh, WA na ge sering jeung urang. Ayeuna ge ngajakan tuh ka ditu. Eta teh. Wah. Itu diajakan ku nu beunghar mah ku dewan bunga, diajak ku Allah salat tenang. Ku Allah hare-hare nu boga urang, nu boga dunia. Tuh, Pak itu. Ya. Nah, walaupun orang tawadu itu kan taat, Pak. Dekat dengan Allah, tapi dia tidak menunjukkan kelebihan itu. Nah, itu tawadu. Gitu. Bisa sombong, bisa balaga, bisa membangga-banggakan keistimewaannya, tapi justru dia memilih jalan seperti bumi, merendahkan hati. Nanti Pak dicontoh-contohnya luar biasa orang tawadu. Gitu. Nah, hadis ini digambarkan di ujung Pak penjelasan pengarang, pensyarah. Syarah itu penjelas. Hadis ini wa hadhihi min ummahati makarimil akhlak. Mantap, Pak. Ini kesimpulannya. Wa hadhihi, 3 hal itu. Apa 3 hal? Sedekah, pemaaf, dan tawadu min ummahati. Ummun ibu, ummahat. Ummahat, jamak taksir. Dan 3 ini merupakan ummahat, induk. Induk. Lamun negara aya ibu kota. Bukan ibu pertiwi, Pak. Ini juga induk min ummahati makarimil akhlak. 3 hal ini merupakan induk akhlak terpuji. Jadi ada induk akhlak tercela, pernah disampaikan. Kalau induk akhlak tercela apa, Pak? Masih emut tuh. Lamun induk berarti anakan, boga turunan. Induk akhlak tercela kan ada 3, Pak. Apa? Yang pertama
Yang pertama, mal diuihkeun. Nah, yang pertama induk akhlak tercela sombong. Kenapa? Alasannya setan gak mau sujud kepada Adam padahal disuruh oleh Allah karena sombong. Aba wastakbaro. Aba menolak. Wastakbaro merasa besar. Merasa besar itu artinya sombong. Kenapa? Ana khairu minhu. Orang sombong itu merasa aku lebih baik ketimbang Adam. Piraku yang lebih baik harus sujud kepada yang lebih rendah. Itu yang pertama. Makanya nanti kesombongan mah jangankan sagede enjum. Enjum sagede kumaha? Badak enjum. Cacak sagede siki sasawi, kesombongan itu menghalangi orang masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari sifat sombong. Sagede siki sasawi, Pak. Kenapa? Karena itu yang menghalangi iblis sujud kepada padahal yang nyuruh siapa? Allah. Wah, pembangkangan tingkat tinggi. Gitu, Pak. Ngabangkang ka saha deui lamun ngalawan perintah Allah. Itu yang punya alam raya, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rizki, yang memberikan kekuatan setiap detik, la haula wala quwata. Makanya Nabi berdoa, ya Allah jangan kau lepaskan diriku untuk mengurus diri tor pata'ain walaupun hanya sekejap. Pak, sekejap dilepaskan ku Allah mah bisa naon. Ya Allah, ngalawan kanu kitu. Pamajikan wae ngalawan ka salaki. Padahal sekali-kali. Budak ngalawan ka kolot sekali-kali. Bawahan ngalawan atasan sekali-kali. Ieu mah ngalawan karena perintah Allah saumur-umur. Ya Allah, Pak. Gitu. Nah, ini sombong, Pak. Yang kedua, sumber segala dosa adalah yang kedua apa, Pak? Alasannya? Nah, yang kedua sumber segala dosa adalah hasud. Hasud. Kenapa hasud? Karena itulah penyebab Qabil membunuh Habil. Kan Qabil membunuh Habil karena hasud. Habil diterima kurbannya, Qabil tidak diterima. Maka kata Qabil, saqtulan naka. Ku aing sia dibunuh maneh. Karena anu hasud mah kitu, Pak. Gitu. Ku anu hasud mah osok naon bahasa Sunda mah neuteulih. Keheul ka jalamana hayamna. Gitu. Nah, ini juga karena tidak diterima, kan tidak diterima bukan kesalahan Habil. Karena memang Allah, tapi justru meupeuss keuyang ka pesaing. Gara-gara maneh jadi wen urang teu ditarima. Gara-gara maneh dagang urang we teu payu. Gara-gara maneh ngalamar orang ditolak. Nah, makanya nanti pembunuhan pertama di dunia disebabkan hasud. Pembunuhan pertama, Pak. Karena hasud itu intam saskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha dalam Quran. Susah lihat orang lain bunga nempo batur susah. SMS. Nah, dua apa? Sumber segala induk akhlak yang jelek, Pak. Berarti lu teh naon hilap deui, Pak. KPR lah, Pak. Gitu. Nah, kalau ini apa? Kalau ini adalah induk min ummahati makarimil akhlak. Induk akhlak terpuji, Pak. Induk akhlak terpuji. Yang pertama apa? Sodakoh. Sodakoh. Jadi kalau melihat, Pak, ini induk akhlak terpuji, ini semuanya
Ini semuanya judulnya pengorbanan. Pengorbanan. Kalau sedekah pengorbanan bukan Pak? Pengorbanan. Sedekah itu kan pengorbanan. Harta teh dialak ku urang, diurus ku urang. Pengen punya bati teh tisuksruk tidungdung. Eta susahna geus aya kudu bikeun eta. Pengorbanan bukan? Pengorbanan. Pengorbanan. Orang-orang yang tidak punya sifat itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mungkin. Pasti dia hitung-hitungan. Pasti dia hitung. Nah, orang ahli sedekah ini tentu kaitannya dengan keimanan. Dia beriman kepada Allah, walaupun jaminan itu mungkin langsung terasa diganti, mungkin juga nanti terasanya di akhirat. Gitu, Pak. Makanya kata Rasul di hadis lain, mana qasad shadaqatun min mal. Harta tidak mungkin berkurang karena sedekah. Nah, di hadis lain mah pakai stressing takkid bal yazdad, pasti bertambah. Yazdad pasti bertambah. Yazdad pasti bertambah. Pak, kalau satu kalimat diungkap 3 kali menggambarkan hal itu nyata, penting, urgen, gitu. Kalau satu kalimat diulang berkali-kali, gitu. Itu pasti. Pasti Pak. Rasul menyebut kan tidak masuk akal. Mun gaduh 100.000 Pak, disodakohkeun 10.000 kantun sabaraha? 80. Tapi kata Rasulullah, mana qasad malun min sodakoh, harta tidak mungkin berkurang karena sodakoh. Padahal nyatanya berkurang. Karena ini bertentangan gitu Pak, antara keyakinan keimanan dengan kenyataan. Gitu. Kan sementara manusia sifatnya kudu cungcreng. Naon cungcreng teh? Kudu kes Pak, kudu konkret, nggak bisa abstrak. Mun abstrak teh percaya. Gitu, goib Pak. Gitu. Kan hitut disebut hitut kudu konkret. Lamun teu kaangse bauna kudu kadenge beledugna. Kan gitu. Itu konkret Pak. Gitu. Makanya dalam hadis Pak, itu teh disebut pusaun audurat, anu melepas jeung anu ngabeledug. Nah, setan lamun ngadenge adan jeung qomat itu lumpat brot itu. Mun ngadenge adan. Lumpat sambil brot itu. Lamun ti Madinah mah cenah lumpat na setan kalau mendengar adan teh sampai jaraknya 40 kilo Pak. Itu dia ke mana? Ke Banjarsari Pak. Itu. Makanya nu teresep kana adan eta mah. Nah, itu Pak. Jadi 100.000 diambil 10.000 sedekah, tinggal 8. Tapi cek Rasul moal berkurang. Ya teh kumaha antara kenyataan dan keimanan. Makanya sedekah mah bukti iman. Makanya dalam hadis as-shadaqatu burhan, sedekah mah burhan petunjuk, tanda orang dapat hidayah ahli sedekah. Cenah banyak orang kafir kenu sedekah, Pak, dihitung sedekah ti ayeuna 2024 supaya kapilih deui. Keur pepelakan tah mah. Ada udang di balik batu. Da geus jadi mah lila keneh ka pemilu tara Pak. Gitu. Kan ini namanya burhan, Pak. Oh, luar biasa. Tapi kalau pakai kacamata keimanan memang bertambah. Mau tadi cek hadis dijamin bertambah. Atau lihat kenyataan jangka panjang, ada enggak orang rajin sedekah bangkrut? Teu aya. Gitu. Kalau dipakai maksiat, dipakai dosa, bangkrut, Pak. Walaupun sepertinya bertambah. Kalaupun bertambah dipakai maksiat, itu namanya istidraj, disungku.
Idza ra'aital abda, kata Rasulullah, kalau engkau melihat seorang gitu, yu'ti dunya ala ma'asihi may yuhibbu, itu dia diberi dunia oleh Allah, hartanya banyak, usahana maju, jabatannya naik, padahal pada saat yang sama dia bermaksiat kepada Allah. Fa'lamu annaha ittidroj, kanyahokeun eta teh keur disungkun. Kitu na kajalma doraka, kajalma kafir mah ulah sok hasud. Gusti abdi masa kitu sok tahajud, sok ibadah, sok saum, usaha teh meuni hese-hese teuing. Nah, si eta mah geus jelas tara ka masjid, tara ibadah, gawena ngalawan ka Gusti, tapi usahana tak bahasa begitu. Kalau iman kepada Allah jangan muncul. Sabab eta mah keur disungkun. Falamma nasu ma dzukiru dalam Quran, ketika manusia melupakan Allah, lihat gampang pak hayang usaha maju mah pohokeun we Allah. Ieu rumusna dalam Quran. Falamma nasu ma dzukiru, kalau orang sudah lupa kepada Allah, patahna alaihim abwaba kullasyai, maka kami bukakan pintu-pintu rizki. Namanya juga abwab, bukan babun. Babun satu pintu, babani dua pintu, abwab banyak pintu. Kunci rizki dibukakan lamun orang maksiat ke Allah, gampang. Ai sekedar hayang loba duit mah gampang. Falamma nasu ma dzukiru, ketika lupa atas peringatan kami, patahna tuh pak, muncul santri mah ieu teh jawab syarat. Kalau sudah lupa maka dibuka, itu jawab syarat namanya. Gitu. Kalau sudah melupakan kami, kami bukakan pintu-pintu, bukan satu pintu, pintu berai piduiteun teh. Gitu, midas tas, setiap yang disentuh jadi uang. Usaha naon wae maju. Komo nu make roda abwa kullasyai hatta idza farihu bima utu, tapi hati-hati. Hatta sehingga idza farihu, mereka berbahagia, bima utu atas apa yang kami berikan. Tuh usaha mah teu kudu make agama, teu kudu salat urang eta salat kene usaha mah maju we. Gitu. Cek saha kudu sedekah ka budak yatim, ka masjid urang oge tara. Salat tara paling ge satahun sakali we, Idul Adha jeung Idul itu urang mah mararaju ari maneh. Ongko sering ngaji, sering ka majelis taklim, pas ngong adzan ka masjid, sedekah sering, awak ririwit. Usaha teu maju-maju, sering nginjem duit ka urang. Makanya apa ulang nginjem duit kan gitu. Kayak malikan. Nah, ketika mereka sudah berbahagia atas apa yang kami berikan, wah tuh tingali urang mah. Gitu, negara maju mah teu kudu make pangeran. Oh Bapak ke di tingkat tinggi, nah tingkat negara nanti gitu teh. Ngobrol nanti tingkat handap manu tadi, teu kudu ka masjid, teu kudu ngadoa, teu kudu. Tingkat tinggi nama tinggalkan agama kalau ingin negara maju tingkat tinggi teh. Itu. Ngobrol nanti sarua, ngan ieu mah tingkat handap, nu eta mah tingkat tinggi tuh negara-negara ge nu jarauh ti pangeran eueuh masjid tingali mararaju. Gitu, Pak. Tangke Pak, kalau ngomongnya sudah begitu, maka lihat kata Allah, falamma nasu ma dzukiru fatahna alim abwaba hatta idza farihu bima utu, mereka bergembira, rasaan bener ku sikap kitu teh, maka kami siksa sekaligus. Kami siksa tuh pangabangun mah hese, ngaruntuhkeun mah. Akhadnahum bagtatan, kami datangkan siksa bagtah secara tiba-tiba. Nah ini Pak, gitu. Jadi ini mah pengorbanan kaitan keimanan. Teu make iman mah enggak Pak. Leres teu, tadi oge 100 dikurang 10 jadi 8. Nah, cek Quran fahuwa yukhlifuh diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh.
Di ayat lain, kalau kalian menginfakkan harta, mensodakohkan harta, maka nanti kalian akan mendapatkan gantinya. Nah, ini mah kaitannya dengan keimanan. Logikanya begini, kalau satu sodakoh nilainya sabaraha? 10. Gitu Pak. Berarti nu tadi urang 10.000 teh jadi sabaraha? 100 tambah 80 jadi 108. Tuh Pak. Tadina mapan 100 sodakohkeun 10. Jadi 80 nu 10 nah jadi 100 berarti 180. Oke nyodakohkeun 20.000 sesana berapa? 80 2 kali 10 280 gitu. Nyodakohkeun 30.000 sisa berapa? 70 nu 30 kali 10 370 sodakohkeun 100.000 kosong tapi nu 100 kali 10 jadi 1 juta. Nah itu Pak, itu matematikna Allah. Ngan pertanyaanna percaya teu? Eta wungkul. Eta tinggal percaya. Makanya kalau di hadis yang lain mah manusia sering menyebut mali, hartaku, abi gaduh jongko tadi pasar manis Ciamis 10. Ayeuna bade ngadamel di Tasik, ruko di Hajet nu caket kelom geuning. Aya 2 itu gaduh Serang di Ciamis di Banagara 2 hektar nu abdi maka cek Rasulullah wa ma min malika bukan itu hartamu bukan yang kau barusan sebut-sebut ilama akalta hartamu yang kau makan jadi darah jadi daging jadi getih jadi kotoran ujungnya aula vista yang kau pakai sendal, sepatu, baju, HP, motor, mobil, rumah. Jadi apa? Jadi ruksak. Harta mah boro-boro dipakai diantep wae ruksak. Rumah tara diisi, beki alus beki ruksak. Motor tara dihirupan azan. Ruksak, Pak. Itu harta. Yang ketiga, au mata sadaqta fa amdaita. Yang kau sedekahkan itulah yang abadi. Nah, Bapak Ibu atau mungkin dulu perintis ini masjid gitu. Mungkin jalmina tos teu aya tapi ya disodakohkeun mah aya dugi ka ayeuna. Leres teh. Abu Bakar dulu membeli tanah dari anak yatim. 2 anak yatim dibeli tanahnya diwakafkan untuk masjid namanya Masjid Nabawi. Itu dari Masjid Nabawi itu dari Abu Bakar. Tanahnya sepenggal dia beli dari anak yatim diwakafkeun ka Masjid Nabawi tingali Abu Bakar nama tos pupus ya Allah 1400 tahun yang lalu pahalana ngocor panepikeun ka ayeuna pada hayang ka Masjid Nabawi sabara ribu orang tiap hari tidak berhenti siang malam orang datang ke masjid yang ngaji yang majelis taklim yang sholat yang baca ya Allah paingan Abu Bakar dijamin masuk surga itu Pak amdaita nu disodakohkeun mah abadi. Makanya Bapak Ibu hidup mah jangan mikir yang akan ditinggalkan tapi mikir yang akan dibawa. Bapak upami bade angkat-angkatan ngemut mah ulah nu ditinggalkeun. Nu paling utama ngemut mah bekal nu bakal dicanda. Urang teh bade maot Pak kudu boga bekal nu bakal dicanak naon ta eta kudu nu abadi gitu naon bekal nu bakal dicanak ku urang gitu. Nah ini yang pertama Pak. Jadi ini mah bener-bener keimanan yang dibuktikan dengan jadi ahli sedekah. Mungkin nanti Pak diganti ku Allah dalam bentuk macam-macam, bisa cungcreng, bisa dalam bentuk badan sehat. Lamun ka rumah sakit sakieu jutaan. Urang henteu bisa diganti nanti dengan anak yang soleh bisa Pak.
Gitu. Nanti di surat Kahfi Bapak Ibu kelihatan gitu kenapa anaknya mendapatkan harta yang banyak dari rumah yang runtuh. Karena kesolehan orang tuanya waktu hidup. Pak eta dijaga diganti ku Allah teh bentuknya macam-macam. Nah, makanya ihfadillah, jaga Allah, jaga ajaran Allah, laksanakan ajaran Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Yang kedua Bapak Ibu, wa mazadallahu abdan. Nah ini yang pertama tadi, induk akhlak terpuji itu ahli sodakoh, ahli sodakoh Pak. Karena sodakoh tanda iman, tanda dapat hidayah karena yakin akan jaminan Allah. Jaminan, kan ini jaminan Allah, diganti, ditambah, mau berkurang, itu kan jaminan Allah. Pertanyaannya percaya enggak? Kalau percaya laksanakan. Itu. Ongkoh percaya tapi teu dilak deg-degan. Nah, ongkoh percaya tapi deg-degan nek keluarkeun apa? Siapa loba mikir kencerengna geus di ditu kaliwat. Siapa loba mikir gitu. Padahal dari rumah kudu nama disiapkan. Itu. Kalau yakin pasti. Makanya kalau Nabi Pak disebut sifatnya Nabi itu Zaib al-Khali. Nabi itu Zaib saku al-Khali kosong. Jadi saku Nabi mah kosong tina artos Pak. Ateu lamun boga duit teh iwati dibagikeun. Nabi pernah punya uang, dalam syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Saya baca Nabi pernah punya uang Pak 600 dirham, uang perak. Oh besar, 600 dirham. Cicing di luar masjid setiap aya nu ngaliwat di pasihan. Komo nu nyuhunkeun mah Nabi mah setiap aya nu nyuhunkeun di pasihan qalla au katsur, sedikit atau banyak. Gitu, aya nu saeutik pokona mah di pasihan we. Gitu. Hebat Pak. Jadi sudah siap kalau punya uang teh babagi. Gitu. Urang mah lamun boga duit ngehep-hep. Mandi surat apa? An-Nazi'at, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru zazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia mah diciptakeun teh keluh kesah. Luh lah. Halodo, halodo iraha hujan. Hujan wae. Hujan wae teu bisa ka mamana. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Di mana dapat kejelekan jazua luhlah. Tapi wa idza massahul khairu manu'a, lamun usaha maju dapat anugerah manu'a munu'u. Naon munu'u teh? Mana ayam nauman'an. Nya koret Pak. Kok manu'a teh munu'u teh terhalang koret. Koret. Illal musallin nu moal kitu teh iwati anu sok salat. Anu salat mah enggak akan mungkin punya sifat begitu. Tapi alladzina hum ala salatihim daimun, di mana salatnya dawam. Dawam. Kan aya jalma salat teh kakapeungan Pak. Gitu. Ieu mah dawam. Nah, Bapak Ibu, ini yang kedua, Allah tidak menambah seorang hamba menjadi punya kepribadian pemaaf kecuali dimuliakan. Pak, kalau kita memaafkan tapi tidak punya kekuatan untuk membalas, gampang Pak. Sodakoh teu boga duit gampang. Da kakarak ngimpi. Lamun boga duit masjid kieu mah teu kudu sairiah nyair di jalan. Sorangan we mun usaha urang maju mah ngomong gitu mah gampang, da duitna ge can aya. Gitu pan loba panu kitu malah lamun urang jadi dewan urusan rakyat kieu malah da can jadi dewan lagi Pak.
Nah, itu banyak orang yang bermimpi. Nah, Pak. Jadi ini mah sudah ada uangnya. Tapi jadi ahli sedekah. Kalau kita punya kekuatan untuk membalas ketika kita disakiti, gitu Pak. Tapi kita memaafkan, nah itu yang dimaksud. Gitu. Tapi tidak punya kekuatan untuk membalas, nggak saya dihampura. Nah, data dihampura gimana bisa nggak balas orang. Itu Pak. Makanya yang paling hebat itu sesungguhnya orang yang punya kekuasaan tapi sifat pemaafnya besar, tetap berbuat baik. Lihat seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu pernah terluka ketika anaknya Siti Aisyah gitu diisukan dipitnah mesum. Sanes mesem. Mesem mah. Ieu mah mesum, Pak. Salingkuh dengan seorang pemuda gagah namanya Sofwan. Wah, ieu pamajikan Nabi teu boga kaera geuning teu waras. Salingkuh. Wah, Pak, sampai Nabi saja Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar. Nabi saja sudah dingin. Ini teh benar enggak? Disebut benar piraku, disebut henteu da rame. Iya teh. Jadi ini terjadi suasana dingin. Itu nusa benerna teh kumaha atuh. Nabi juga kalau belum ada klarifikasi ti Allah, Nabi ge antara percaya jeung teu percaya. Teu percaya dah memang bareng ngan Sofwan di depan, Aisyah di belakang. Ketika Aisyah terlambat pulang ketika peperangan. Aisyah teh kan ka WC heula gitu, Pak. Gitu. Ari cek nu nganter sugan teh atos aya keneh ternyata Rasul mah hebat antisipasi. Jadi kalau lagi berjalan banyak sok ada tim penyapu. Nah, tim penyapu ketemu, weh geuning aya Aisyah gitu nu tertidur setelah dari WC menunggu itu nggak banyak ngobrol gitu, dibangunkan naik sudah jalan Sofwan mah menuntun di depan. Ini pakai naon namana Pak mun baheula mah lambu gitu. Jadi teu ngobrol teu bareng, hanya di depan. Nah, datang ke Madinah, wah banyak kelompok Abu Janda. Itu diisukanlah macam-macam, bahasa sekarang digoreng sampai gosong, terbelah, Pak. Orang kafir eprok, wah legok manggih gorowong. Gitu. Kaum muslimin terbelah, ieu teh kumaha sampai Nabi saja dingin ke Aisyah. Pulanglah Aisyah ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak bisa memberi apa-apa. Tapi ketika ayat ada turun gitu yang mengklarifikasi bahwa Aisyah tidak selingkuh, baru suasana cair kembali. Wah, Nabi biasa lagi ngan Abu Bakar teu ngeunah saha nu mitnah budak aing teh. Sah ya provokatorna. Ternyata setelah dilihat, diteliti, oh ini teh seorang perempuan yang kehidupannya dibantu 100% ku Abu Bakar. Namanya Mithnah bin Utsasah. Iya, penyebar fitnah gosip teh lain batur geuning. Tah, cik Pak, mun jalma kitu ka urang nu jadi Abu Bakar na bapana dikumahakeun. Tah, Pak. Lain we eureun bantuan meureun Pak. Leuwih ti kitu. Makanya memang sifat kemanusiaan Abu Bakar keluar. Ari sia ya ku urang sapopoe dibantu butuh naon wae sok ternyata geuning maneh nu nyebarkeun fitnah teh geus ti mimiti ayeuna mah kaula moal merhatikeun deui hidup sebab air tuba air susu dibalas dengan air tuba. Pak lamun urang kitu moal sami. Jadi sikap Abu Bakar teh wajar, leres teu? Wajar. Tapi Pak turun teguran di Allah di surat Nur ayat 22.
wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyuta ul qurba wal miskin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu. Awas, orang yang punya kelebihan harta jangan berjanji tidak akan membantu karib kerabat orang miskin. Ulah boga janji goreng gitu. Wal yapu, walaupun dia salah maka jadilah pemaaf, wal yasfahu sing lapang dada. Berat ya Pak? Kudu ngahampura jalma nu ngagogoreng ka keluarga urang bari sapopoe eta jalma teh hirupna di bantu ku urang. Lamun teh dibantu mah Pak eueuh hubungan. Leres teu? Ieu mah nu aya hubungan. Air susu dibalas air, wah pengorbanan sanes Pak. Berat Pak. Eta agama. Agama teh eta. Gitu Pak. Agama teh eta. Kanu teu di jasaan ku urang wae keheung. Leres teu? Aing boga dosa naon ka maneh? Ai maneh geuning ngagogoreng urang beureun kitu. Ieu mah komo sapopoe dijamin. Coba Pak, berat teu eta nu disebut agama teh eta Pak. Perjuangan pisurgaeun teh kitu. Pisurgaeun teh. Mun lempeng-lempeng eueuh tantangan moal pisurgaeun. Makanya tahajud berat ya. Berat ya. Berat. Aku naon? Waktuna. Pan dina hadis riwayat Imam Ahmad syarat masuk surga teh 75% hablum minan nas, 25% hablum minallah. Kunci masuk surga afsus salam, sebarkeun salam. Hablum minanas, wasil arham, tali silatu rahmi, hablum minanas. Nu katilu waat imut to'am, beri makanan. Bahasa urang mah traktir. Jadi traktir teh sunah Nabi. Taya, nu sok tiap malam Salasa nyayogikeun tuangan, ieu waat imut to'am. Insyaallah. Pala warga sadaya. Tanu ka ofatna wasallu bil laili hablum minallahna. Salat malam, salata wan nasu niyamun waktuna sare. Pak, waktu salat dipakai salat mah baik. Da waktuna salat kudu salat. Waktuna diajar kudu diajar. Tapi waktu libur dipakai diajar mansur, mantap surantap. Waktu sholat dipakai sholat baik, tapi waktu sare dipakai sholat baik sekali. Tahajud eta teh kakarak tadkhulul jannata bisalam, dijamin masuk surga kalayan salamet. Berat. Ieu mah ka musuh Israel. Lawan Israel. Boro-boro ngalawan musuh, ngalawan tunduh ge hese. Muka lu jauh. Ngalawan tunduh. Mun hudang ge eueuh resikoan ieu mah. Ari ngobrol takbir Allah gayang Israel gayang PKI hari eta ngalawan tunduh. Pala warga sadayana tuh Pak pengorbanan. Jadi pisurgaeun mah harus berkorban. Taya wal ya'fu sing gede hampura wal yasfahu sing lapang dada Pak. Ngahampura mah ngahampura ngan sok inget wae. Tah apa? Ari ngahampura mah urusan hate, inget wae mah urusan otak. Tangke sambil berjalan insyaallah Pak. Anu katilu tah. Jadi mulia. Ngahampura dina saat urang mampu ngabales mantap. Maka Pak, nilai pamuda nu soleh leuwih alus tibatan nilai boleh sebut aki-aki nu kolot soleh nu kolot soleh sae tapi nu ngora soleh sae pisan gitu. Tapi lamun nu ngora maksiat goreng, nu kolot maksiat goreng pisan. Eta disebut nurus tunjuk. Kolot cunihin geus bautan Oh gitu Pak. Itu. Nah, sebab nilai perjuangan nang ora kene mah berat.
Pak ngora kene mah sagala bedas. Terakhir wama tawadoa ahadukum, jeung henteu salah saurang dan tidak salah seorang di antara kalian tawadu kepada Allah kecuali Allah angkat derajat. Tadi ini hadis itu disebut apa ummahat makarimal akhlak karena ini perjuangan. Tadi sebalik dari tawadu teh takabur. Orang bisa sombong tapi dia tidak menyombongkan. Jadi dia orang mulia tapi tidak menampakkan kemuliaannya. Itu orang tawadu, rendah hati. Siga Nabi Pak, Nabi itu kan mulia. Tapi kalau ketemu anak, Nabi mah pangpayuna sasalaman ka budak diusapan. Gitu. Diusapan Nabi mah. Itu. Waalaikum, nuju naraon? Aromo. Iya, resepeun budak mah Pak. Gaduh rezeki dibagi gitu. Nabi mah lamun di bumi ku tawaduna Nabi sok ngabantu pada melan istrina. Karena Rasulullah fi mihnati ahlihi. Rasul kalau di rumah suka membantu pekerjaan istrinya. Tuh, Pak, henteu sare we di imah. Atawa ngomeh HP, Nabi mah tara ngomeh HP. Pan problem keluarga modern ayeuna mah ribut teh suami istri ku HP, Pak. Bapak mah aya di imah ngomeh HP, teu ngomeh HP sare. Palawar geus sada. Nabi mah pimih nati ahlihi, ibuna gegero Nabi sasapu. Ibuna nyeuseuh Nabi popoe. Manya mama bapak kudu popoe era tuh ku masyarakat. Bapak teh goreng-goreng ge tokoh masyarakat. Urang mah sok rarasaan gitu. Biasa we. Itu. Bapak Ibu, tawadu Nabi mah ngora keneh balap lumpat jeung Siti Aisyah. Eleh Siti Aisyah, tapi nalika sepuh badan atos ageng balap lumpat deui Nabi nu eleh gitu, Pak. Urang osok tak balap karung Pak urang gitu. Gitu. Tuh, Nabi jadi ada seorang ulama Pak, Kabus ini sifat-sifat tawadu. Sifat-sifat tawadu. Kabus sifat tawadu teh lamun aya nu ngobrol batur ka urang tos apal ulah dipegat geus nyaho urang mah. Ulah ngobrol kitu. Cicing. Geus basi eta mah. Urang mah geus apal memeh anjeun lahir ge. Padahal aya Atha bin Rabi'ah gitu sering ngobrol gitu babaturanna teh umat nate didangukeun padahal cek anjeunna saya mah apal gitu nalika anjeun cang lahir geus apal ilmu ieu teh cicing we gitu didangukeun Pak oh gitu padahal mah geus tah eta teh sifat tawadu eta teh api-api teu apal padahal apal eta teh sifat tawadu gitu teh urang mah sok ngaruntuhkeun langgeus nu kitu mah. Nah ya Pak, itu Kabus Pak, sifat tawadu ngajaga harga diri orang lain punten. Lamun aya nu hitut api-api teu kadangu. Gitu. Ya api-api teu bau gitu. Ya api-api ka mana we gitu. Padahal urang ge apa jeung kadenge jeung bau gitu Pak. Itu Pak itu teh sifat tawadu ngajaga harga diri orang lain mungkin Pak kan meureun eta teh ditahan ngan teu katahan gitu husnudon lah ieu mah saha nu modalnya teh itu teh gambaran sifat tawadu teh dina praktekna teh kitu Pak. Gitu, ngajaga kehormatan orang lain. Nah, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ieu sifat janten sifat urang Pak. Sabab kalebet wa hadhihi min ummahati makarimil akhlak. Ieu kalebet induk akhlak terpuji. Nu kahiji naon? Sedekah. Berarti lamun jadi ahli sedekah, ahli dermawan jauh tina sifat koret.
Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Lamun jalma koret, akibat koret bakal diterima ku diri anjeun. Gitu. Koret tandana wa tuhibbuna mala hubang jamma. Mika cinta harta secara berlebihan. Bari teu percaya. Nu kadua sifat pemaaf. Utamana Pak hampura Bapak Ibu kasalahan pasangan urang. Sabab nu loba salah mah lain nu teu wawuh. Urang moal boga salah ka urang Amerika. Ka urang Arab panggihna ge tara. Nu memungkinkan sok salah teh nu sagulung sagalang. Itu. Makana wal ya'fu sing gede hampura wal yasfahu sing lapang dada teh salaki ka istri jeung ka barudak. Istri ka salaki jeung ka pan eta nu sok aya naon Pak? Pacengkadan mah. Leres teu? Gelas ke pakotrekna teh jeung gelas deui jeung sen gitu eta ge wal ya'fu sing gede hampura ka istri anjeun ka salaki anjeun wal yasfahu sing lapang dada budak anjeun darah daging anjeun wal ya'fu wal yasfahu lapang dada pan aya doana Robbi sohli sadri wa yassirli. Coba Pak kumaha Robbi sohli ya Allah lapangkeun dada abdi. Manana kumaha lapang dada teh? Kantos digambarkeun. Ibu bapak di WC duaan jeung beurit kumaha? Kumaha dua anana jeung anjing edan? Kumaha dua anana jeung singa komo? Kunaon? Nah, ayeuna di lapang nu kacida legana Pak, di lapang terbang. Lain wae aya beurit, aya anjing, aya singa, kabeh binatang nu baradag aya. Pertarosan ku urang ditinggal eta lapang nu lega, nu loba binatangan, katingalina badag leutik. Leutik. Kunaon leutik? Sabab lapangna lega siga kitu Robbi sohli sadri. Lamun hate urang sempit urusan leutik siga badag siga duaan di WC jeung beurit. Tapi lamun hate urang lega boro-boro urusan leutik urusan badag oge siga tadi binatang nu loba sabab lapangna lega maka katingalina leutik Robbi sohli sadri. Nu jadi masalah lain masalah eta hate anjeun sempit atawa lega. Lah teu ditanya wae ku salaki ceurik eta. Ni teu naros ayeuna mah bapak teh. Urusan leutik jadi badak hate masalahna mah Pak. Hate. Palawargi sadayana. Da eta makana nu kadua sing gede hampura. Nu katilu ahli tawadu. Justru ku ngarendahkeun hati urang justru ku Allah diangkat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.